tuluy deui aya cenah resep ieu mah. Resep tradisional. Naon sih disebutna teh tradisional teh herbal. Daun cau teh bisa jadi obat mah eta teh Om. Duh, Asli eta. aslina. Wah, Gus. Baheula mah seueur nu ngabuktikeun ayeuna mah peda zaman modern seueur obat di warung gitu meureunnya. Jadi padahal mah Di kumaha daun cau teh? daun cau nya Heeh. diamparkeun, Heeh. tambahan sangu, endog, tempe. Lain gitu konsepna meureun anjing. Eta masih daun cau teh ganti piring. Obat mah cenah anjing. Aduh, kacau. Jadi si daun cau teh anuan sangu, anuan endog, sambel lalap. Jadi ngaya mun aya. Jadi obat mah. Anjing. Ngenyo dari wae guys. Aduh, ampun. Kalakuannya kolot baheula itu. Merah resep teh. Meresep hemat tuh. Eta obat tradisional eta. Wah di apotek mah. Moal aya. Lamun ayanya. Kunaon ieu nya beuteung gitu. Sing aya obat tuh daun cau. Moal aya mang cenah teh. Daun cau anuan besang saeutik.